Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa pada pangdangu di tiasa seserangan di sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hajar dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana jodoh kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-15. Nah, mudah-mudahan kan ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikat resep kana seni budaya Sunda. Eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumantara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan upami damang mah eta pisan anu diharapkeun siang sinara mungina atuh ka nuju teu damang gelingging panas tiris mudah-mudahan we sadayana sing diramangkeun ku Allah Subhanahu wa taala tur disehatkeun di sabihara-bihari. Atuh sapadot yang kolong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manca dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Butari harita nu hampir kacaletot tentran manehanana pernah bobogohan baheula. Bisa disebutkeun sepiana Pak Ahmad. Atarapi Pak Ahmad sepiana Tari meureun. Sebab harita Butari teh keur boga kabogoh nyatana jeung padahlan. Maksudna Pak Burhan. Sedangkan Pak Burhan teh mangrupakeun CS deukeutna pisan jeung Pak Ahmad. Sebenarnya mah heula keneh Pak Ahmad. Dan kulantaran Burhan anu memang kacida pisan bogoheunana ka Butari dina waktu harita. Antukna Pak Ahmad oge mundur keur mah manehanana sanajan bobogohan oge jeung Butari encan apaleun keluarga itu jeung ieuna. Tapi sedangkan Pak Ahmad, tapi Pak Burhan mah sering datang ke imahna. Lutang tuna Pak Burhan anu memang disopot ku Pak Ahmad. Sedangkan Sandra anu jadi anakna ngadenge indungna anu gugup kawas kitu. Harita neuteub seukeut. Mah, nama maya rahasia. Mama teh rahasia. Rahasia naon sih? Udah mama rahasia. Cek Butari harita baru rempang-rempeng. Sedangkan Sandra nu jadi anakna neuteub. Asa percaya kalau jadi indungna sebab sering indungna teh sok bohongan kamanahna. Mah, selesai naon sih mama hubungan sareng Pak Ahmad? Ayo disimpan ke mama, dirahasiakan ke mama. Tari, naon sih, Sandra, naon sih? Mama teh pernah nyimpen naon jeung Pak Ahmad. Pak Ahmad teh baturan papa hidup baheula waktu kuliah. Dan mama memang apal wawuh, sebab Pak Ahmad memang batur sa kampus oge jeung mama. Sedangkan mama boga hubungan jeung papa hidup baheula keur parawan teh. Tari neuteub seukeut kana beungeut jadi indungna. Tapi teuing eueuh gambaran indungna ngomong bener. Tapi tadi oge antara Sandra oge henteu loba omong. Ngan dina hatena Sandra yakin antara indungna jeung Pak Ahmad teh pernah aya hubungan. Ngan pada meureunna jadi anak ngaragangan we kana jadi indung. Sedangkan Butari harita buru-buru we kaluar deui. Teuing rek ngomong naon tadi sakadar nanya hunggul kitu ngan kulantaran arek kacaletot jadi Butari oge gerebeg-gerebeg teu pararuguh. Yang satulah ai geus kitu mah. Yang geus mama da aya nu iwal ti pidoana mah beureunan anu jadi anak. Mah nuakeun we.
tadi dina dinten anjing sing angsar dina sagala rupina nya. Dua nana sageus kitu mah kaharareup kasampak nuting barakatak Pak Ahmad we tangtuna jeung nu jadi babaturanana nya tana burhan dalam papanggih teh sok kitu wae. Jadi kumaha ieu teh? Da moal waka di reah-reah heula meureun aya nu penting mah salamat we anak urang beureunan keur mah kawina anak urang geus pugunya nya pang-pang nama anak kuring beureunan si Raka anu masih kena tahap sakola nya eta mah kumaha halusna we mad lah coba burahan harita bari kareret lantaran pamajikan jeung jadi anakna dararatang ti tukang sedengkeun indung Raka harita anu ngareret teu padana seukeut lantaran ting kunaon masih keneh aya rasa kesel jeung nekeranan we pang-pang nama ka Butari anu waktu baheula inget pernah sering datang ka kosanana Pak Ahmad samalah keur aya manehanana ge pernah ngan teh daekeun asup dina waktu harita mah alasanana teu rupa-rupa teuing naon anu geus dilakukeun ku Pak Ahmad ka Butari nepi ka nempel kawas kitu baheula da Pak Ahmad aya keur bujangan mah meureun heueuh da nya kitu we teh jauh jeung anakna kos Raka kitu we meureunan keur mah boga tampang nu kasep Butari gek diu karita gigireun Ibu Masito tapi tidak ikut ngareret ke Pak Ahmad sedangkan Pak Ahmad harita kuring aja ngareret we ku juru panonna harita bari aya di bibir mesesirian harita jeung Pak Burhan ai nama urang dalalar heula tuh mana cek Pak Ahmad bari ngareret ka Bu Masito sedangkan Bu Masito harita anu neuteub tur ungut-ungutan nya hayu urang terang heula tuh ayi sok mangga urang terang heula ye cek Bu Masito harita teu nyirikeun yen manehna kesel nekararan ka Butari muhna ceuk mangga tuh ngiringan cek Butari harita bari panonna sajorelat harita ningali ka Pak Ahmad oge sarua we kawas kitu dah beureunan cinta pertama jiga Pak Ahmad teh ka Butari teh sedengkeun Pak Burhan mah teu naon-naon harita kudu baseuri we babaraha katakan teh apa Pak Burhan mah sebenarnya Pak Ahmad teh pernah hubungan jeung jadi kabogohna baheula sawaktu manehna bogohan ngan peda memang ai Pak Burhan mah sok nancep bae di imahna Butari jadi menang gitu sedangkan Pak Ahmad di luaran gitu ngan bukan naon anu geus pernah dilakukeun sararea ge can eta rahasia Pak Ahmad jeung Butari tapi nepi ka kiwari antara Butari jeung Pak Ahmad teh jigana ngandung misteri anu memang teu bisa dipecahkeun ku sararea oge sabab dua-duana geus pada kolot dua-duana geus pada boga anak kitu we meureun komo bari jeung ayeuna rek jadi besan bebesanan maranehanana palamitra kaum dangu sadayana sararea bring harita init ka dapur di dapur tatanggana anu masak lain tatanggana sih masih kena dulur we ngan pada tatangga imahna ngan pada dulurna keneh di baturan haritanya tanaku lanceuk Raka anu pinter masakna lanceuk Raka mah sabab teu pernah kuliah di jurusan kuliner gitu tah pernah kursus lain kuliah kursus di urusan kuliner jadi masakna teh jago nekaranan gitu da rencana hayang muka restoran eta ge muka restoran mah ngan peda restoran leuletikan gitu Raka anu leumpang ngarendeng jeung dijadi calon pamajikanana sedangkan Dinar anu ningali Raka jeung Sandra Dinar harita pek ngomong ke Sandra teh ka kamar heula yuk Sandra gareret harita ka Raka nya juga tuh cek Raka mangga teh sanggeus kitu Dinar nungtun anu jadi calon adi beteungna nya Sandra asup ke jero kamar eta kamar teh mangrupakeun kamar Dinar tara dieusian ngan sanajan tara dieusian ge sok diberesan we lamun ka dinya mah kitu lamun nganong di dinya mah geus pasti sok di dinya sarena teh tara di mana-mana deui
Ge karita dua nana darariuk di sisi ranjang anu empuk nakaranan. Sandra, teteh boga kenang-kenangan. Kenang-kenangan naon teh? Dinar mugakeun lemari. Teteh boga perhiasan. Baheula pernah baca karaka sabaraha teh heula teh memang resepkeun kana ieu perhiasan teh pamere mama. Kumaha ku teteh ayeuna dibikeun di Cassandra. Aduh, pamasieun kok dipasiekeun deui teh. Memang tos kitu. Ieu perhiasan ayeuna dipakekeun Cassandra nya meureupkeun kalungnya. Emang gede mah henteu tapi ieu mah merupakeun kenang-kenangan ti keluarga besar we beuneunan. Anu geus dipake ku teteh pas rek kawin tangke beuneunan bisa diturunkeun di ka anakna Sandra atawa ka saha wae nu sakira-kira masihkeun aya tali kerabat jeung urang-urang kitu. Ulah nepi ka kaleungitna. Duh, nuhun pisan teh, alhamdulillah tuh nuhun pisan. Abi tos dipercanten jeneng keluarga di dieu teh. Nya, ya sok. Harita Dinar anu cengkat. Sedengkeun Sandra oge harita nu nukangan. Rap harita kalung teh. Anu mana aya gagantelna mangrupakeun liontin anu alusna karahanan. Sanggeus kitu dua nana harita kalaluar deui Sandra kacida pisan bungahna sabab manehna tandana manehna geus diaku keluarga. Lamun geus make kalung eta hartina geus anggap keluarga. Sararea anu ningali Cassandra anu ayeuna geus make kalung. Pok harita Pak Ahmad anu ngomong. Aduh, mani geulisna karahanan geus make kalung keluarga ieu. Kalung keluarga kumaha ieu teh? Nya ieu teh kalung turun timurun, ti kolot baheula nepi ka kiwari alhamdulillah aya nepi ka kamari di pas rek kawin. Dibikeun ka naon ngaranna teh nya? Ka Dinar. Nah, ayeuna ku Dinar dibikeun deui meureun ka Sandra. Dapur aku teh dipake ku Raka mah gitu nya pasti we ku pamajikanana gitu. Ieu kalung teh kalung amanat kasebutkeun mah. Engke bisa dibikeun deui ka anakna di Dinar atawa ka anakna Raka atawa kitu we lah intina mah. Nya, ieu mah hati-hati dina makena. Da ai alus mah henteu ieu teh kalung teh gede henteu ngan bedanya kitu da ngaran-ngaran kalung keluarga kalung amanat kasebutkeunana utung-utung kenang-kenangan ieu teh beuneunan kitu. Nuhun pisan mah Cek Sandra harita anu bungahna karana lantaran ciciren manehna geus dianggap keluarga di eta pitempatan. Raka mah harita ku tiba neuteup we bari imut teh geuleunyu. Tapi sanajan kitu Raka hatena teh tenang lantaran manehna geus nyieun dosa jeung hiji wanoja anu ngaranna Wita. Sok sieun kitu sok sieun kieu. Aduh, kumaha ceuk Raka dina hatena. Tapi aya di dinya mah teh nunyukeun we ngan sanajan rada rumpang-reumpeng oge. Dari pikiran mah teu bisa dibobodo singala kumaha oge. Raka anu memang pertama pisan bobogohan jeung naon ngaranna teh Sandra. Sandra merupakan cinta pertamana. Nya kitu di Wita merupakan cinta pertama ka Raka. Loba anu narunguan anu hayang ditarima cintana di sakola boh di mana-mana boh di kampus itu jeung ieuna barudak-barudak kampus. Barudak-barudak kuliahan anu kos di imahna Wita. Tapi Wita oleh sabab pikiran anak inget ka Raka. Sedengkeun Sandra anu memang geus pernah bobogohan adi Sandra malin cinta pertama ka Raka teh. Tapi sanajan bobogohan memang Sandra pada jauh. Memang Sandra bogoheun ka lalaki tapi jauh jeung jauh gitu asalna. Tara papanggih, mun panggih kadang-kadang pas lebaran kakara papanggih gitu. Tidinya sanggeus nepi ka duanana mutuskeun lantaran memang berjauhan antukna duanana mutuskeun pikeun ngakhiran hubunganana. Lalakina ayeuna geus kawin, pasamalah geus boga anakna ge aya duana cenah gitu. Sedengkeun Sandra lantaran memang bogoh ka dinu jadi lalakina nepi ka kiwari teh can daekeun rumah tangga deui antara pican daekeun rumah tangga komo deui boga ka bogoh bet henteu ayeuna
menang hiji lalaki anu gagah gandang. Sandra anu kacida pisan bogohna, Sandra anu kacida pisan resepna kaya budak lalaki. Cacakan ieu budak lalaki teh kasebutkeun anak didik manahanana. Sedengkeun manahanana mah udah pakeun wali kelas di SMA di sakola manahanana. Para mitra kaum dangu sadayana. Babadimian antara keluarga Pak Ahmad jeung keluarga Pak Burhan. Rengse keputusanana Sandra rek dikawinkeun dina poe isukan poe Salasa, hartina 2 poe di ti ayeuna. Sagalana geus dipersiapkeun di imahna Pak Ahmad. Tetangga silitanya aya naon sebab nyaho yen anak Pak Ahmad masih kena sekolah SMA. Pak Ahmad anu memang pinter dina masalah urusan ngomong. Nyebutkeun eueuh masalah jeung anakna. Anakna anu rek dikawinkeun kulantaran heueuh. Supaya ngaraketkeun tali silaturahmi cenah kitu. Nya ngaran-ngaran tatangga aya nu percaya aya nu henteu. Aya anu nyijibir aya nu henteu. Tapi sapodo amat eta kabeharana geus kudu dilakukeun. Da engke oge nu tangtuna we bakal jempe sorangan. Cunuk waktu ningang mangsa. Kaayaan di imahna Pak Ahmad anu rame ku dulur-dulurna Pak Ahmad, dulur-dulurna Raka. Sedengkeun ti Bandung kur aya keluargana we hungkul, keluargana Sandra, pang-pangna bapakna dianteur ku sabuar urang dulurna Sandra. Sararea harita anu meneko sarila dina karpet. Sandra anu dihias we, Sandra nya kitu Raka harita make kemeja, make jas dikepeah. Teu neko-neko jeung itu jeung ieuna. Kur kitu we eueuh hiasan anu penting, eueuh hiasan anu jeung ieuna. Singkatna carita sapasang panganten ayeuna. Raka anu tangtuna ti mimiti ayeuna detik ayeuna geus diistrenan. Jadi hiji kepala rumah tangga anu sah pikeun Sandra. Sandra harita jeung Raka anu munjungan ka sararea nu aya di dinya, bapak-bapak kolot-kolot we, mangsa RW, RT jeung sajabana didatangkeun, malah aya lurah babaturanana Pak Ahmad. Pak Ahmad anu dipihormat di dinya nu tangtuna we sakabehanana manggut ka Pak Ahmad. Senajan kumaha oge Pak Ahmad teu bisa dianggap sepele. Pak Ahmad loba pagawena ampir di daerah dinya mah pagawena Pak Ahmad kabeh, nu digawe di sawah, nu digawe di kebon, anu digawe di kandang hayam, wah geus rupa-rupa da loba perusahaan teh. Tina hasil bumi teu rupa-rupa. Singkatna carita, poe eta sagala rupana geus beres. Sararua sararea harita ngariung anu tangtuna we ngayakeun ustad itu jeung ieuna pikeun mapagahan ka panganten anu anyar pinanggi. Waktu beuki nyerelek ka peuting Sandra anu deg-degan sabab sanajan kumaha ge manehna pernah bareng sare jeung Raka tapi da teu pernah hari itu jeung ieu mah. Ayeuna manehna geus berhasil
Ceuk paribasana ayeuna manehanana anu ngajalankeun rumah tangga jeung Raka. Kacida pisan Bunga jeung Bagjana ke Sandra. Sanajan naon anu bakal kajadian tangtuna we ke dina pikiran Sandra bakal nerimakeun. Lantaran manehna nyaho boga salaki kada jadi muridna jeung masih kana boga anak ABG. Nu tangtuna Sandra oge ngarti tangtu Raka masih kena labil. Tapi da teu nyangka lamun Raka geus pernah kitu mah jeung Wita. Sabaong-baong Raka cek Sandra mah mungkin ngalakukeun kawas kitu sabab jeung dirina oge teu pernah ngalakukeun kitu. Masih bisa ditolak. Piraku ada jeung lain mah. Kitu cek Sandra. Tapi da teu kitu buktina mah geuningan. Sanajan jeung dirina pengkuh. Tapi tetela geuningan. Jeung Wita bisa kagoda. Tadi dieu. Waktu beuki nyerelek kaayaan anu nyerelek hujan. Kota pada larang anu biasa lagi sepi, ayeuna beuki tambah sepi we komo ieu mah pada larangna rada kasisi. Lain di daerah pada larangna asli. Kaayaan anu nyerik cik hujan. Jalma geus pada jararempling ningali jam anu geus jam 10 peuting. Raka harita nu keur ngadekulkeun dina kursi, bapakna jeung indungna geus arareueuh. Pamajikanana nu aya di kamar harita geus lol we keluar. Tekung sidila Sandra nu geus make baju daster harita keluar. Nu saterusna nyokot cai dina gelas gede, cai herang mangrup pake dina kulkas teu tiis. Pok Sandra harita bari moal cai ngomong ka Raka nu jadi salakina. Kang, marabobo ayeuna? Nya. Kunaon sih ngalamun wae? Teu kunaon sih. Ayo. Cek Raka nu antukna harita cengkat lantaran embung kanyahoan ku pamajikanna lamun manehanana mikiran hiji wanoja nu ngaranna Wita. Sok sieun kitu, sok sieun kieu pang-pang nama. Wita anu init ka sakola. Isuk-isuk Wita harita rurat teret ka kenca ka katuhu sugan jeung sugan we aya Raka tapi Raka teu katingali. Geus 2 poe ieu Raka teu katingali. Raka, kemana sih anjeun teh? Kunaon sih make jeung ngiles sagala? Cek Wita harita bari leumpang tungkul. Wita. Wita ngareret. Bud, naon Bud? Kurang kamu siga anu loba pikiran naon? Wita harita ditanya ku Budi. Henteu sih teu naon. Emang kunaon kitu katingalina? Henteu katingal-tinggalna mun siga anu ulang-ulang kitu. Ka kantin yuk. Geus makan sih Bud. Gede we lah mun istirahat meureunan. Kamu teu ningali Raka. Raka geus 2 poe perasaan. Coba tanyakeun geura ka si Dani sugan mah. Oh nya. Wita harita nu kebenaran ningali Dani duaan keur leumpang. Dani ngareret. Halo sayang. Ada apakah gerangan memanggilku? Ek naon? Cek Dani nu serenge Wita beuki sebel we ka Dani ari geus kitu tapi da boga perlu manehna. Sayang naon sih kamu ningali Raka teu? Raka izin geus dahari. Emang kunaon gering? Menurut keterangan dokter, Raka memang sakit. Sepertinya sakit pinggang. Sakit pinggang? Emang kunaon? Perkara kenapanya saya tidak tahu Nona. Dadah. Ke kantin yuk. Cek Dani harita bari balik teh. Naon teh? Cek Wita harita kesel keran ka Dani. Serenge Dani nyerenge harita. Kep nyepeng kana dengan Wita.
cing ini sok naon teh. Cek Wita ngambek harita ka Dani cekikek dari Dani seuri harita. Lantaran sok resep kaheureun Wita teh kiwas kitu dan teu ari kurang ajar masih Dani teh teh. Wita ngaleos harita terus Budi di tengah keruan deui. Wit, yakin kamu sarapan? Sarapan sih Bud. Sok we hari ke kantin mah jeung si Dani. Dani harita neuteub ka Budi. Aduh, sok-sok baik. Naon sih Bur? Dan naon sih? Tong ngaganggu Wita lah. Wita mah kabogoh urang. Cek Dani harita. Amit. Cek Wita harita bari ngaleos ke gancangan leumpang. Nu kebeneran harita Sophia nu ngaliwat ka belah dinya. Naon Wit? Teuing tuh si Dani kayak kos gitu dah. Cek Wita harita beri nunjuk ka Dani harita. Cekekak Dani harita caka seuri. Budi nu kesel kadanan ka Dani harita lantaran heueuh. Dani mah memang di zaman kitu. Tapi dah anger we keur Budi mah kesel harita leos ada Budi harita ngaleos ke gancangan. Dani harita nu bareng jeung babaturanana harita langsung we init ka kantin. Sedengan Wita harita nu aya di jero kelas pagaweana ngahuleng we. Lebih keun babaturanana Sophia harita nanya ka Wita. Wit, kamu ya naon sih? Ditinggal di tempat ulang-ulang wae. Udah naon sih? Kamu Raka ke mana nya? Raka memberikan aya surat. Raka cenah keur gering. Jadi teu bisa ke sekolah. Malah pulang kepada larang kapanan. Oh, kepada larang. Nya, tiraha cenah. Di pos Sabtu gitu malam Minggu mun geus mah. Harita Wita rasa ngagedeg hartena. Asa deg-degan karanan sebab ti malam Minggu mah waktu harita teh waktu hujan. Raka anu memang bebarengan jeung dirina di hiji kamar di imah manehanana. Nyieun kenangan indah dina waktu hujan. Leketei Wita harita ngaleketai hayang ceurik we lantaran Raka cenah ngadenge teh gering hayang ngalongok, hayang usapan, hayang ka itu hayang ieuna. Ngaran-ngaran lalaki anu duwe kacintaan anu tangtuna we. Keur Wita mah bisa mempohokeun Raka komo bari jeung Raka jeung dirina geus berbuat sesuatu. Renghap Wita ngarengap sedengkeun Sophia harita karung ningali Wita kawas kitu. Kamu ya naon sih? Mun berat nang keranan. Untuk ya naon sih? Maksudnya aya perlu tadi teman-teman nanyakeun ka Raka teh, tapi dinyakeun bae we ari eueuh mah. Cek Wita harita nunutupan kana kagelisahan hatena. Nya teh ingat isu kan sugan mah beuneunan. Sedengkeun Raka nu diupatna mitra-mitra. Raka dina peuting harita anu memang keur ngalaksanakeun tugasna sebagai suami kana jadi pamajikanana. Dina peuting eta Raka hampir teu sare nya kitu disandra. Duanana anu meus-meus cengkat we harita. Anu geus kumaha we dilakukeun beureunan ku Raka jeung nu jadi pamajikanana nya tara Sandra panganten anyar. Isuk-isukna Raka harita nu geburu sabani. Da mung kanyawan kaberangan mah kudu jadi kolotna era. Sedengkeun Sandra ge sarua harita. Anu mararandi gegesek harita terus kana buukna supaya garing geus terusna make naon ngaranna teh? Kipas angin. Lain kipas angin naon ngaranna teh? Parge buuk we kitulah. Digaringkeun buuk. Terus geus kitu harita rap make kerudung. Isuk-isuk keneh harita Wita atrapi Sandra geus init ka dapur. Masak cai, nyieun sarapan jeung sajabana. Palincang memang Wita teh atrapi Sandra teh. Sabab manehna mah geus dewasa kadua-duana memang biasa ngalakukeun kitu di imahna oge. Sanajan di imahna aya si bibi tapi Sandra mah tara bauan gitu. Jadi ayeuna kapake di saat manehna berumah tangga, manehna ngarti, manehna paham kudu kumaha carana. Sandra harita nu rada sumengir we ari lempang teh henteu baleg ieu lempang teh. Sarengkeun indungna Raka harita nu neuteub ka Sandra ngintip meureunan. Tah indung masuk kitu geuningannya. Sok kitu indungna mah. Anakna teh bener atawa henteuna jeung nu jadi pamajikanana. Indungna nu ngagaja janteng we harita. Dina satukangeun panto moal katingali lamun kitu mah. Wita harita nyepengan kana beuteungna harita bari sumengir. Duh, kunaon sih meni peurik ieu?
cek Wita harita. Saterusna Rora teh sok sieun aya nu ningalikeun. Wita harita ka kamar mandi. Tegung sirila Wita geus balik deui. Bari leumpangna harita kurayap-karayap kana tembok. Sedengkeun jadi inungna Raka harita seuri ningali Wita kuas kitu. Hartina pengalaman manehna baheula pernah kalakukeun ayeuna ku Sandra sarua-sarua awewe. Tegung sirila inungna harita Bu Masito anu langsung nyampeurkeun. Wita, Sandra? Mama. Cek Wita, cek Sandra harita mendekat ka bisa ruas sangkaranan teh sirina ngajret harita. Masak naon? Nuju masak saya lah mah. Bari ngademel kopi pangintenan. Cek Sandra harita gugup. Tapi untungna Ibu Masito harita teu merhatikeun kana awakna manehna ieu. Sabab geus nyaho ti kajauhan oge yen Sandra anu memang katingali anu boga penyakit lah intina mah dina sapenting harita bari digempur terus ku Raka. Raka ke mana? Raka di kamar mah. Cek Sandra harita bari reumbeungeutna. Sandra, tunggu gugup gitu. Kan bae da panganten mah anyar biasa. Mah. Cek Sandra harita. Geus, teu kudu gugup. Geus biasa panganten mah. Komo bari jeung panganten anyar mah can aya pengalaman itu jeung ieuna. Khususna mah kamu meureunnan. Nu jadi awewe da karasa kumaha oge baheula kawas kitu. Geus teu kudu disumput-sumput, teu kudu era-era. Baluran ku minyak cuk, minyak wijen, ya itu cuk supaya tong teuing. Sandra dikitukeun harita bareureum beungeutna keranan. Sedengkeun indungna nu nyaahna keranan ayeuna mah ka Sandra lantaran pamajikan jadi anakna beureunan. Sanajan kanu jadi indungna mah rada kesel. Ibu Masito teh da kanu jadi anakna mah dah teu keur mah geulis, bager. Pamajikan anu jadi anakna tangtuna we nganggapna Bu Masito mah geus lain kanu jadi minantu tapi kanu jadi anak. Sandra, mah. Sandra, ka mama ulah asa-asain mah. Anggape mama teh mama sorangan nya. Alhamdulillah teu nuhun pisan mah. Tangtos Sandra oge manganggap saha-saha ka mama. Nya kitu. Cuk aing cicing mah heula keun ieu ku mama nya. Nya panganten anyar geus giru ka dapur. Biasa mah nah teu berat ieu. Nya geus we ku mama ieu mah cuk ku mama urang nyangke urang sarapan. Bibi. Harita anu lain pembantu da teu boga pembantu dinya mangan pedah tetanggana anu sok buta bantu engke balik sore isuk-isuk ini kadi datang kadinya anu kebenaran harita geus datang. Engke balikna sore jam 5. Menang duit dari sok dibayar harian. Biasa we gitu aya seuseun itu jeung ieuna kebenaran ayeuna kan tos hajat jadi rada ieu jadi pembantu teh anu teh tetanggana teh bisa dipanggil kadinya. Mohon Bu. Panggiekeun heula atuh ieu sarapan ieu terus ieu kada dieukeun ka ternyata hayamna nya nu ieuna bakakak eta dihaneutkeun we nya dina eta. Mohon Bu mangga terus engke disanggakeun ka Jang Raka kitu. Nya simpen we di meja makan. Sanggeus puguh kitu mah harita. Si Bibi anu langsung pak-pikpak sengkeun Mu Masito harita nyampeurkeun kana jadi salakina anu karya di kantor isuk-isuk keneh oge. Anu kasampak aya sabaraha hiji supir sing horeng dina poe harita teh poe bayaran. Supir jeung karyawan kurang leuwih meureun aya supir mana aya kana 8 urang mah supir teh sesuai jeung mobil tapi aya kenek mah memang tina supir teh kadang-kadang sok 2 kenekna teh atawa hiji gitu. Jadi lobaan we anger kadinya teh ngagunug. Awewe lalaki segala rupa anu digawe dina hayam aya kana 8 urang anu digawe dina hayam teh. Udah ayam ye nya ayam kampung gitu, alin ayam kampung, ayam sayur gitu. Kan kanana teh jauh belah ditu da bau aya di dinya mah. Terus anu dibalong teh mah itu loba anu digarawe teh dinya teh. Pas di sidik-sidik mah leuwih 50 urang atuh da meureun anu di ngagunug. Bu Masito harita anu kaluar ti imah ningali karyawan geus dararatang ka dinya sawareh teh geus loba kitu sawareh teh. Anu dina waktu harita memang geus gajihan, kudu gajihan gitu. Sedengkeun
Bu Masito nu asup bari ka kantor. Bari pok ngomong ke Pak Ahmad. Pak, Bantuan tadi dia lah tong kemana-mana. katanya kopi katanya. Bapak geus nyeun kopi mah tadi. Nita si bibi pan. Nah, dengan kapal. Ya tadi keur dicai. Si bibi kebenaran kagak datang ya bapak mangin kopi langsung. Kayak Bu Masito hari tadi yuk. Terus seterusna Bu Masito hari tadi ngitungan duit itu jeung ieu sesuai jeung anu geus dibikeun ku Pak Ahmad. Di setiap jalma sakieu terus dihitungan hari ku Masito jepret hari tadi berengaran. Nu seterusna seperti biasa we faktur karena itulah meureunnan. Hari tadi manggilan hiji-hiji. Pandi, Rojol hari tadi ngaran Pandi datang. Sarah, Hari tadi anu disebut Sarah teh ibu-ibu geus kolot. Rojol hari tadi tepira bayaran mana teh. Dina saminggu dina sabulan sakali teh. Da heueun teh gede. Pang gedena teh paling oge 1.700.000 eta teh. Lamun supir nya 2.200.000 supir mah lantaran sok baru bantu ada supir we. Ngana ada supir masuk menang bonus gitu lamun misalkeun ayeuna kan sok boga orderan gitu supir oge. Tah eta orderan eta jadi bonus gitu ke supir mah. Lumayan supir. Gajinan 2.200.000 aya supir. Nepi ka keun setengah poe hari teh kakara beres balalayaran. Tukang baso, tukang itu geus apaleun deui mun didinya poe tanggal 2, tanggal 3 teh bayaran didinya tara tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 teh balayaran tukang baso, tukang baju segala rupa hari tadi hareupeun imah teh wah geus mararasang ieu segala rupa. Anu ngadaraguan teh nu ngabaso heula, anu ngami ayam heula, rupa-rupa we didinya kadaharan. Jadi intina mah Pak Ahmad teh ngagerakeun urang kampung eueuh urang luar, urang kampung we kabeh oge. Mantak sejahtera urang kampung didinya teh. Kualatan gawe di Pak Ahmad. Lamun Pak Ahmad subur nya tangtuna we urang kampung oge subur. Kitu mantak Pak Ahmad mah sok gawe sing soson-soson. Lamun aing maju, lamun kuring maju, nu tangtuna si laing oge bakal maju, kuring dahar si laing bakal dahar. Kitu cek Pak Ahmad. Nu mantak saroson-soson urang kampung teh kadang-kadang barudak parawan oge. Anu digarawe di dinya teh raer anu ka sawah, anu maksudna anu ka kebon kitu misalkan sok ngalanaon mangsa bubuahan itu jeung ieu na barak parawan teh dipak. Nu saterusna dijual ka kota gitu atawa kan boga gitu misalkan presan model minuman-minuman gitu Pak Ahmad gitu. Jadi lain sahiji lain cacabang ngan khusus tina hasil bumi gitu. Rupa-rupa mantak subur Pak Ahmad bari dinya. Palamitra kaum dangu sadayana. Saminggu ti harita. Raka jeung nu jadi pamajikan anak geus siap-siap pikeun mulang ke Bandung. Raka anu memang arek init ka imahna Sandra. Raka nu ayeuna lain mawa motor tapi mawa mobil sabab mawa barang-barang pakaian jeung sejabana. Sandra harita anu pok ngomong tur pamitan lantaran geus ngomong ti kamarina keneh. Kebeneran lanceukna oge aya harita. Sandra tuh pamit heula mah. Insyaallah pangintenan akhir bulan Sandra oge ka dieu deui parensanan Kang Raka. Nya teu naon geulis nya. Hati-hati mun aya waktu mah ieu entong akhir bulan seminggu sakali datang ka dieu. Mama sok kangen kadang-kadang mah. Terus ayeuna hidup teh kumaha tuh. Nah rek barang di ditu. Yang kewe di ditu urang di emutan deui. Nah Sandra sarang di ditu terapi misah. Nya juga hati-hati di jalan kadenya sing taripti segala rupana. Teh tadina atuh nya. Mangana tuh ka Bandung teh.
Insya Allah atuh Sandra insya Allah kayak kapayun-kapayunna sareng amangan ke Bandung kan teteh oge kan sering ke Bandung sih rencangan ongko rencana kuliah ka Bengkulu. Nyantos atuh Pak. Nya juk hati-hati Raka, hati-hati jaga pemajikan nya. Pak. Nyantos atuh selainnya. Assalamualaikum. Cek Raka harita jeung nu jadi pemajikan anak. Huantukna dua anak naik kana mobil. Mobil anu memang disiapkeun mobil weuteuh. Geuleung harita mobil ngegeuleung ditutupkeun jadi keluargana tangtuna. Indung jeung bapana ngarasa tenang na keranan. Lain ku masalah tenang teh Raka geus kawin. Kahiji keur indung jeung bapana mah Raka teh bisa disebutkeun nya ameh teu baong we mun geus kawin mah eta nu jadi tenang. Sanajan memang Raka dina kaayaan budak sakola keneh. Tapi datang tuna we moal terang-terangan engke we lamun geus Raka keluar nu tangtuna bisa dipublikasikeun. Mobil anu nyewu kareta indit ka kota Bandung. Sajroning perjalanan harita Sandra anu nyarane we kana tak-takna Raka bari ngobrol nuduhkeun itu jeung ngobrolkeun ieu. Sigan kakara wae padahal mah lain sakali dua kali bos Sandra bu itu jeung komperi Sandra pada mau mobil sorangan biasana oge. Tekung sirilah heuleut sajam setengah mobil geus kaluar deui harita ti tol. Aya di tol mah teu lila paling oge sabaraha bialah setengah jam beureunan. Ngan nya kitu teh awe nu lila mah model dipasteur itu jeung ieuna kudu ngaliwatan heula macet-macetan anu kacelebisan parahna. Tekung sirila mobil oge geus nepi harita ka tempat anu dituju. Reg harita mobil eureun di salah sahiji imah anu mewah na keranan. Anu tangtuna we anu geus teu asing eta imah teh di daerah naon ngaranna teh di daerah Kosambi. Nu kasampak harita indungna anu keur ngadaweung jeung nu jadi salakina nya tanpa Burhan. Ningali Sandra anu tadi geus nelepon justru ngadaweung teh ngadaguan Sandra. Jerut harita duana tarurun sageus mobil diasupkeun. Sandra harita nu langsung we nyampeurkeun tampilan anu beda na karanan ayeuna mah katingali teh leuwih luas leuwih geulis na karanan. Ti samemehna lantaran bade tamambeuranan heueuh sanajan di kitu kieu oge da parawan ongko. Ayeuna mah geus boga salaki teh nyieuna beungeutna anu kageroh tangtuna. Raka anu sarua harita suntangan kada jadi indung jeung bapana mitoha na tangtuna. Sararea harita asup ka jero imah. Sandra anu teu wani bebarengan waka bebarengan anu bebas jeung Raka lamun di luaran mah sabab sok sieun papanggih jeung babaturan. Harita paburhan anu nanya ka Raka, Raka mohon Pak. Jadi rek kumaha tuh ayeuna? Nah rek cicing di ieu bebarengan jeung pamajikan hidupnya teh Sandra atawa hidup ayeuna saja sementara waktu marek pindah heula. Nyantos we di dieu Pak. Ngan ke pamami ka sakola mah tangtosna we pengintunan Raka mah leuwih dipayun. Tanapi sasarengan oge teu naon ke sebatkeun we Sandra kos kitu di daerah dieu. Tanapi duh kumaha nya. Cek Sandra harita nu ngagaro kana sirana rada bingung. Nya geus ayeuna mah kitu we. Menang sabatara waktu mambeureunan ujian teh 3 bulan deui. Sabaraha bulan deui? 3 bulan selesai deui. Nya geus keun bae ayeuna mah. Raka mah keun bae di dieu we. Ngan peda meureun sakola itu jeung ieuna Raka entong bareng bayahna. Sabab status hidup ayeuna kan duaan can ieu can publikasi. Engke lamun geus buka kada dipublikasikeun onang-onang jeung sejabana. Keun bae. Anu hidup kade atuh geus bisa nahanna. Masana mama kumaha lamun keur kamu engke hamil bener ditanya bapana saha kabogohna di mana cenah bener. Sandra sajung-jung hulang tapi da Sandra harita teu loba omong. Rek hamil sabodo cek Sandra mah harita. Gampang ngomongna. Kitu lantaran waktuna oge memang naon teh ngaranna teh kur 3 bulan deui. Engke bisa namun teh manehna hamil bisa diresmikeun ke sanggeus Raka keluar sekolah. Kitu ceuk pikeun Sandra.
Antukna babadamian sararea harita Sandra anu nyimpenan pakaian itu jeung jeung pakaian Raka jeung sakajabana. Sandra jeung Raka harita nu ngararobrol we di luhur da cicing di lantai luhur anu melain di kamar Sandra nu teu heula. Jadi di lantai luhur we supaya bebas itu jeung ieuna meureunna aya idaman geus rumah tangga. Sandra anu bener-bener mika cinta ka Raka harita. Anu sigana teh eueuh nu cacadeun harita ngarti kana naon kahayang Raka tangtuna dina urusan cai dina urusan itu jeung ieuna ngaulaan jeung sajabana mun tarif dina karanan apik na karanan beuki puguh we Raka harita beuki kagugu kudu jadi pamajikanana beuki bogo beuki nyaah na karanan keur jadi pamajikanan tapi di samping eta Raka sok aya deg-deganana sababaraha nu ngarasa boga dosa jeung Wita nu tangtuna mun nepi ka iraha oge tangtu manehanana moal bisa mempahokeun. Isuk-isukna Raka anu isu keneh harita geus init ngagunakeun mobilna. Sedengkeun Sandra anu masih kena di kamar harita keur salin dahangdan. Ningali salakina anu geus init teh heula harita make baju sakola harita imutnya gelenyo. Asa lucu meureunan boga salaki kana jadi kanu masih kena sakola. Tapi memang bungah rasana. Kitu karasana cenah meureunan. Sedengkeun Sandra anu teteleponan harita jeung babaturan-baturan awewe nawe di sakola. Nu ngabagiakeun ka mana wae itu jeung ieuna bejakeun we Sandra teh memang aya masalah itu jeung ieuna kahiji mah manehna teu sehat cenah bejakeun kitu. Nu tangtuna sararea oge ngarti jeung paham da soalna geus aya informasi jeung aya ieu ti surat ti Pak Burhan nu tangtuna ngabejakeun yen Sandra ayeuna anu memang keur eueuh di Bandung nyata keur di Bekasi keur berawat anu teh keur berobat itu jeung ieuna cenah kitu di dulurna di Bekasi. Raka anu nyemprung init ninggalkeun imahna. Imah nu jadi mitohana. Heuleut sajam Raka geus nepi deui ka sakola harita dibagiakeun ku baturan-baturanana. Raka culang cileung harita sok sieun we aya Wita. Nyatangtuna we udah moal nu ka mana ari Wita mah pasti aya da sasakolaan jeung sakelas jeung manehanana nu tangtu we. Keur Wita mah kadatangan Raka teh kacida pisan bungana. Raka cek Wita harita langsung ngagorowok harita ka Raka. Wita cek Raka harita gugup sedengkeun Wita nu lumpat rek nyililik harita manehna ngerem lantaran manehna inget yen manehna teh sama mehna eueuh hubungan jeung Raka. Memang nya paduaan gitu tapi embung nepikakeun kumaha Raka ge sok sieun eraeun ku manehanana kitu jeung eraeun ku nu lainna. Kamu sehat? Alhamdulillah. Kamu? Cek Raka harita pernah ningali kana tampilanana wanoja anu geus pernah sari jeung manehanana. Wita harita luk tungkul. Aduh. Isuk-isuk keneh geus pada kieu yeuh. Nu hiji tungkul nu hiji neuteup. Ret sarduana ngareret. Katingali Dani nu keur nulak cangkeng. Kumaha cagedan? Wai kuring mah cager euy. Pokona mah keren hebat lah euy nya euy. Ai maneh ka mana wae sih? Kamari memang pengumuman gitu ti guru nu lain yen urang keur gering. Mare teu ngaralongok aing mah. Cek Raka harita bari leumpang lalaunan sedengkeun Wita harita nu ngilu leumpang harita di gigireunana. Tegung sedila nu lainna oge harita nyampeurkeun ka Raka. Nu kabeneran Raka anu memang jalemana sok bager ka babaturan oge. Pok Wita harita nu rasa kesel lantaran loba wae ieu hayang ngobrol itu jeung ieuna. Raka. Kumaha Wita? Ka kantin yuk. Raka geus sarapan tuh ge. Cek Raka nu nolak harita. Kamu teh kunaon sih? Raka. Cek Sandra harita barudak teret. Naon Wita? Raka, kumaha hamil? Cek Raka, cek Wita harita bari ditempokeun. Gebeg Raka harita ngagebeg. Kamu tuh make makan obat naon ke? Cek Sandra anu cek Raka harita nital Wita ngarari itu jeung ieuna. Teu hayang ngadanu karari itu. Cek Wita harita bari ngaleos kecengket harita. Lantaran penyambutan Raka anu rada kurang pas jeung dirina. Wita harita ngaleos
Sageus nepi ka kelas kisah guru harita Wita ceurik lantaran ngarasa diteuing-teuingan harita ku Raka. Wita anu teuing kunaon da ti kamari mah teu belikan Raka. Wita teh sini kumaha-kumaha ge ku Raka. Nah, bet ayeuna mah jeung ceurik sagala rupa aya naon sebenarnya jeung Wita. Raka ngahulang harita ningali Wita kos kitu. Kunaon si Wita cenah. Ku jeung hulang-hulang kos kitu. Raka harita nu keleumpang katingali mobil warna beureum jadi pamajikan anak harita geus datang ka dinya. Raka nu ngajanteng harita diketihang. Dani harita nu ngareret karena mobil beureum. Aduh, tante geulis geus datang euy. Ih, beuki geulis. Aduh, ayeuna make kerudung sagala rupa euy. Cek Dani harita nu ngarasa heran ayeuna mah yen Sandra anu beda tampilan biasa buukna ngarumah ke panjang. Rokna pondok, ayeuna mah make jilbab, make kerudung, tamah geulis rupana. Tegung sedila harita jol hayang mobil hideung, anu tetela geuningan eta teh Pahendra. Pahendra anu malohok harita rada kagugu nakaranan ku tangtunganana wanoja nu beri kacintaana nya teh Sandra. Sedengkeun Raka harita nu nangtung mancuh. Jrut harita Sandra turun harita ngareret harita ka Raka belengeh imut ngagelenyu. Sedengkeun Dani harita anu ningali Raka mere imut kana jadi guruna. Aduh, suri ka maneh bobogohan ka maneh meureun euy. Ya tangtulah bobogohan ka urang kan kaset. Cek Raka harita di jongjon nakaranan ngomongna teh. Sedengkeun Pahendra harita nu ngunag Sandra nu teu ngareret ka manehna. Bu Sandra? Sandra harita ngeureun. Sedengkeun Raka harita deg-degan hatena rada sapanas lantaran Pahendra geus apaleun yen Pahendra memang bogoheun ka nu jadi pamajikanana. Pramitra kaum dangu sadayana. Raka nangtung harita hatena panas nakaranan ningali nu jadi pamajikanana dituturkeun harita ku Pahendra. Bu Sandra? Iya Pahendra, naon? Cek Sandra harita bari panon leutikna harita ngareret ka Raka. Sedangkan Raka nu nangtung we ningalikeun harita. Dani harita ningali Raka nu paromanana rada robah harita. Raka, kamu cemburu ka Pahendra? Cicing Dan, lah sok loba omong. Cik Raka harita rada tersepeun ka Dani lantaran ngalornyeng we ka manehanana. Geus puguh manehanan mah serius da Dani mah teu nyahoeun sabenerna mah. Sing kumaha-kumaha oge. Anjir maneh ka aing menikot kitu. Cek Raka nu maksakeun we seuri harita lantaran heuh dipikir-pikir Dani teh memang teu nyahoeun nek ngomong kumaha oge tentang tuna bebas we keur Dani mah. Ngan manehanan rada sensitif gitu. Ningali pamajikan anu dituturkeun ku Pahendra tangtuna. Bu, kumaha Damang? Alhamdulillah sae Pahendra. Harita duanana bareng ngarendeng nuju ka kelasna atanapi nuju ka kantorna. Sedengkeun harita Sandra anu ningali Raka anu ngajanteng. Sandra harita nu ngareret ku juru panona. Dek. Harita rasa hate nu teuing kunaon. Asa kesel nekaranan keur Raka ningali Sandra anu siga cuek ka dirina. Sebenarnya mas Sandra teh serba bingung, arek nanya kitu kieu na sok sieun kumaha-kumaha. Ari teu nanya datang teu bakal kitu ka akibatna. Tapi memang manehanana geus sepakat jeung Raka, kajenting kumaha oge. Di antara maranehana ulah aya rasa itu jeung ieuna. Raka nganyakeun tapi buktina geuningan Raka nu panas dituturkeun ku Pahendra. Sanajan teu naon-naon ku dituturkeun unggul ku Pahendra. Duanana arana asup ke kelas laka harita ngarenga panjang. Jadah Pahendra aduh. Cek Raka dina hatena harita teu ari ngomong. Kamu kunaon sih ningalikeun si bu guru geulis meni antep nakaranan?
Saha oge nu ningalikeun teu, sama teh ningalikeun itu ningalikeun ke parkiran, ningalikeun ka mobil saya tuh. Waduh, make mobil teh meni sok ditinggalikeun wae kitu. Bisa kana motor mana mah tuh da. Lain kitu. Kan biasa-biasa ge urang sok kana mobil, ngapeta dari mobilna salah gede teuing euy. Atuh tukeurkeun kana mobil nu rada leutik sedan-sedan anu rada leutik atuh. Euy sukan dilah gampang. Cik Raka bari ngaleos harita. Raka, Kakara ge dua lengkah harita. Wita nu geus ngagerowan. Ret harita Wita ngareret. ya kanjeng kamu. Cek Wita harita bari nyokot wadah tina tasna. Anu tetela eta wadah teh mangrupakeun sarapan. Wita, nanya manuk ieu tuh. Jangan macam kamu. Leos harita Wita ngaleos. Raka harita nu daek teu daek manehna kudu nampanan eta sangu. Tekung sirila gidi guruna harita. Nyaetana Sandra anu kaluar ti kantor. Barang ret ningali ka Raka anu mamawa misting. Panon Sandra harita nu neuteub seukeut harita kana leungeun. Tapi dan teu ari ngomong mah. Bu Sandra hayu. Cek ibu guru nu lainna. Mohon Bu. Raka barang ningali ini jadi pamajikanana harita, ret manehna ngareret kana leungeun manehana nu cikeneh. Aduh. Nu saterusna Raka harita nyokot HP-na. Sayang. Ieu sarapan ti Wita. Sabab Wita teu apaleun namun urang geus nikah. Itu diterima kumaha da Wita mere langsung lompat. Hampurannya lain Raka mah panas. Sandra nu teh anak teu nemalan. Lantaran heueuh da keur mah leumpang gagancangan. Kur tiba ngareret ningali we hungkul jeung maca. Lamun ari kita malan itu jeung ieuna sok sieun jadi itu jeung ieuna. Sok sieun jadi omongeun engkeuna. Keun masalah eta mangke di imah kitu cek Raka atanapi cek Sandra dibahas. Sedangkan Raka anu nungguan harita balesan ti Sandra anu ngingki gue duaan harita jeung guru. Anu disangkana meureun amek we Sandra teh padahal mah Sandra teu kaburu ngabalesan lantaran guru. Nah, babaturanana harita nu nyenyepeng we kana leungeun manehanana. Raka harita nu ngahuleng. Aduh, bener kerasa euna mah euy. Rada lieur rumah tangga teh lamun dibarengan ku udah kieu mah komo aing pangpana mah geus kieu ieu. Duh. Si Wita pangpang nama duh ampun aing cilaka si Wita bakal terus ngaganing ka aing geura. Kacau aing kieu mah. Aing kudu ngomong sajujurna ka si Wita. Yen aing memang boga hubungan. Tapi da geus ngomong aing boga hubungan geus nyaho si Wita ge. Yen aing boga hubungan tapi teu nyaho jeung saha boga hubunganana tangtuna oge aing can ngabejakeun pan. Aduh serba salah. Cek Raka harita nu nyebek kana sirahna. Dani harita nu Noel. Ai maneh kunaon sih tadi ulang-ulang wae. Ngomong sih naon maneh teh? Aya masalah naon sih? Oh ngomong masalah sih. Cek Raka harita anu langsung menuju ke kelasna. Waktu belajar mengajar dina waktu harita nu kebenaran diajarkeun anak harita ku guru ku jadi pamajikan si Raka. Sedengkeun Sandra arek asup ka eta ruangan teh asa segan nakeranan lantaran didinya aya salakina. Tok harita nu pantona muka. Atapi nutup. Sanggeus asup harita disambut Raka daek teu daek lantaran manehna mangrupakeun kepala teh KM kasebutkeun kepala kelas lah didinya, ketua kelas. Harita Raka anu cengkat nyambut kedatangan guruna. Sedengkeun Sandra harita nu sejorelatan panonan nu neuteub ka Raka. Tapi kitu teh luk tungkul geek diuk tina bangku. Nu geulis ayeuna nu beda tampilan. Sararea ngarasa reueus, sararea ngarasa bangga ningali Sandra anu leuwih geulis tibatan samemehna. Awak ramping jangkung leutik, geus dibayang-bayang we ku barudak sakola. Nepi ka guyur harita. Semenna teh diajar mengajar teh sajam setengah harita. Mangrupakeun fisika. Saterusna Sandra harita anu ngaleos keluar seperti biasa panonan anu ngareret kana jadi salakina. Teu loba omong itu jeung ieuna salakina oge harita tungkul we harita.
pura-pura teu nempo pura-pura teu tulisan padahal manehna merhatikeun awak pamajikanana anu beuki geulis wae beuki panas wae pamajikanna lamun teh mah diheureuyan ku Hendra yang cecek kana bokongna beureunan cek Raka kitu pikirna. Sandra harita anu ngaleos sanggeus eueuh sasaha harita anta sanggeus guru bebas kala luar ningali jam anu tetela geus jam setengah 10 hartina sagedeung deui istirahat. Puruduh siswa-siswi harita istirahat sedengkeun Raka oge sarua anu istirahat samemehna nelpon heula atanapi nga-WA heula kana jadi pamajikanana yen dirina arek ka kantin. Petangteuna we Sandra ngomat-omatan lantaran manehna nyaho tadi aya Wita anu terus merhatikeun ka Raka sawaktu Raka dititah ka hareup harita ku Sandra. Raka anu ngingkig harita ka kantin digeroan ku Wita anu keur bareng jeung babaturanana nyatana Sophia. Raka, Wita, kamu ke kantin? Nyai lapar ya? Aya nasi nu tadi geus dimakan. Astagfirullahaladzim, nya saya teh bukan nasi nu tadi. Ih, kamu mah teh nasi sarapan untuk beureunan bisi haseum ih. Geus bae ku urang di dahar lah. Cek Dani juga tuh bisi ieu. Mama, esok naon teh? Cek Wita eta kesel na karanan merejeng Raka ek di dahar ku Dani. Daripada mubah atuh da maneh teh Wita, mending ku urang di mana? Ari itu di harapan meja euy, duh Wita hampurannya. Tadi kan keburu asup ongkol. Lamun kitu tadi mah isuk-isuk nyentangkeun we. Nya isukan mana isuk-isuk kenanya? Teu kudu ieu soalna geus sarapan wae di rumah oge. Sarapan di mana emang kamu naik? Pulang tiap hari pulang. Nya sih mulang. Kadang-kadang sare di dulur. Jadi ini mah teu ngontrak gitu. Kadang-kadang sare di dulur, kadang-kadang mulang gitu. Dua nana harita geus nararapi ka kantin. Sedengkeun Sandra harita anu ngahaja init ke kantin duaan jeung bu guru nu lainna nu ngaranna Bu Ika eta guru teh bari ngobrol we seserian harita pas ningali Sandra anu keur leumpang leungeunna dicepengan harita ku hiji wanoja nu ngaranna Wita reg harita Sandra eureun kunaon be Sandra? Teu kunaon betas kaselak kieu teh. Hayu mangga kantin hayu pesan naon be Sandra? Batagor we. Cik Bu Sandra harita bari panonna meletet harita ningali ka Raka manehna ngahaja dehem teh supaya Raka ngareret. Bener we kadengeun harita ku Raka. Ret harita Raka ngareret. Raka harita nyeblak sapada harita. Lantaran manehna anu ke posisina keur dicekelan ku Wita we harita. Sandra, Raka, hayu ku berarti yuk. Teu kudu lah. Ieu tuh tong nyepangan kieu ye. Cek Raka harita. Ih, kamu kunaon sih? Cek Wita harita nu mabuk kana peleba pigelang leungeunna. Raka lantaran ngarasa kesel nang kadangan Raka sok nolak wae ka dirina. Tapi ai sawaktuna geuningan nepikakeun teu mere kesempatan pisan ngarenghap ka manehanana nepikakeun sabaraha kali geuningan kitu cek pikirna Wita.